Mang Jack, ieu aing mah tinggal jeung si Aka ieu mah. Aduh, aing panggil we jeung maneh. Sial teh. Naon budak? Tuh, Mang Jack mah geus nuduh di wae ka uing. Nuduh naon sia teh budak? Ih, aing ngomong ka mana ieu? Ngajawab ka mana ahli ieu? Siapa? Ngeinit sana atuh. Astagfirullahaladzim Mang Jack. Naon nu dirasa? Ieu. Uing mah teu rumasa, uing kudu bogoh ka pamajikan Mang Jack mah. Ai sia budak. Saha nu ngomong maneh bogoh ka pamajikan aing? Ih. Indit ka ditu indit. Ka warung aing. Mang Jack, kira itu teh naon? Center teh naon Mang Jack itu teh? Lain center sia teh budak, itu teh CCTV. Bandoy geus masang CCTV ayeuna mah. Bener eta mah. Piraku yang ngataan belut di dieu. Astagfirullah kalau disangka center keur ngobor. Astagfirullah. Teh ya CCTV budak CCTV. Tah si Bang Doy teh pasangna di Raja CCTV Tasikmalaya sia teh. Jadi mun anu perlu CCTV tah ka Raja CCTV Tasikmalaya. Anjir center kamu eta mah nya. Astagfirullah yok edan aya kamajuan si eta euy. CCTV. Si budak CCTV. Ya aing hayang meuli euy. Podoyo. Aduh. Warga Tasikmalaya, Ciamis, Kawali, Bandung dan sekitarnya, pokoknya se-Jawa Barat, bila ada yang minat untuk memasang CCTV ada di Jalan Perumahan Nyontong nomor 20 Patokan Asia Plaza, dan juga Tasikmalaya. Tidak cuma CCTV tapi ada AC dan aksesoris mobil.